balikan deui nya batal. Wa kadza asyaku fi taharrumi atawa mangmang dina takbiratul ihram sawaun tola zamanu saki aula sawaun ma'al jahli aula atawa geus salat teh kela-kela ari urang tadi takbiratul ihram atawa henteu nya sanajan nya geus kabiasaan lamun salat mah pasti naon pasti takbiratul ihram sabenerna mah ngan ngaranna ge bisikan setan nya kan sok mangmang kela tadi teh orang takbiratul ihram teh nya tah sapertikeun mangmang kitu mangmang namah rek lila atawa sakedeung nya jelema namah rek bodoh atawa pinter nya tah tetep eta teh batal salatna nya nah, jadi kamangmangan batal salatna ngan lamun teh mah kieu urang teh keur maca Fatihah berarti salat sorangan ieu mah nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin kela-kela ari tadi maca nasta'in teu urang teh atawa maca ar-rahmanir-rahim teu tah maka eta mah buru-buru yakinkeun nya bahwa tadi teh maca nya. Sabab urang moal nepi kana waladdallin lamun urang teu ngaliwatan ar-rahmanir rahim jeung maliki yaumiddin sabab eta teh bakal dibaca ku urang teh nya moal mungkin diliwat ngan pedah urang keur macana kumaha poho da geus katalar teh bari malaweung ge alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tuluy siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim kela tadi teh maca arrahmanir rahim teh urang teh tah eta teh maca nya maca moal mungkin leutik kemungkinan urang keur maca Fatihah diliwat kajaba lamun teh mah urangna teu katalar Fatihah teh nya masih keneh keur ngapalkeun tah lamun teh mah masih mangmang maka balikan deui contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin kela tadi teh maca ihdinas siratal mustaqim teh tapi urang teh bener-bener yakin teu maca nya maka tinggal balik deui ka tukang ihdinas siratal mustaqim tuluykeun we sakumaha biasa ngan ari urang geus katalar mah buru-buru yakinkeun bahwa nu tadi teh ku urang geus dibaca sabab urang moal nepi kana waladdallin lamun urang teu ngaliwatan nasta'in ar-rahmanir rahim mustaqim nya tah eta teh pasti geus dibaca tah ngan lamun teh mah poho aya urang tadi takbiratul ihram teu atawa tadi niat teu urang teh nya niat teu tadi teh tah eta mah batal nya awiyatula zamanu saki ae finniyati wa illam yamdi ruknun atawa mangmangna teh lila dina niat sanajan can ngaliwat rukun eta mah sapertikeun kieu sok aya geuningannya anu mengulang-ulang takbiratul ihram Allahu Allah eta teh alasanana teh can beunang cenanya Allah tah eta teh hiji bisa gara-gara was-wasnya was-was teh asa encan nya was-was kana dahar asa encan dahar teh tah ieu ge was-was kana niat asa encan niat teh hiji karena was-wasnya nomor kadua karena bodoh nya kunaon bodona sabab eta jalma niatna ngalapadkeun niat Allah mun salat maghrib teh Allah dina jero hate teh niat abdi salat maghrib 3 rakaat bari madep ka kiblat fardu karena Allah taala hu akbar atuh pasti lamun kitu mah takbiratul ihram teh bakal kumaha lila nya padahal nu ngaranna niat teh lain dina hate ngeureteg
niat abdi salat lohor 4 rakaat nepi ka bari madep ka kiblat sanes eta niat mahnya, tapi tujuan orang pikeun salat tah. Bedanya antara kereteg jeung tujuan ya. Antara kereteg jeung tujuan. Anu eta we contona mah nu geus biasa nih. Urang rek ka WC indit, urang sok nepi ka WC, nepi gara-gara urang boga tujuan, boga niat. Sanajan dina hate urang mun rek ka WC teh tara ngeureuteg. Niat abdi rek ka WC, sok ngeureuteg gitu tara, tapi urang boga tujuan anu akhirna urang teh bakal nepi ka mana? Ka WC. Tak ari tujuan mah, ari niat mah sanes kereteg. Anapun urang sok ngereteg, da urang mah diajarkeun anak kitu nya baheula lamun salat teh Allah niat abdi salat lohor 4 rakaat. Teu nanaon eta oge ngan anu ngesahkeun kana niat nama sanes kereteg eta, tapi tujuanana ku urang ngereteg teh bakal ngabantu yen urang teh jadi boga tujuan kana salat. Da urang keur kieu Allah niat abdi salat lohor 4 rakaat, berarti otomatis tujuan ge bakal kumaha? Bakal aya ari teu malaweung mah tah kereteg eta teh keur ngabantuan tujuan urang pikeun salat. Anapun dina buktina urang henteu ngeureuteg eta, henteu ngeureuteg naon Allah niat abdi salat lohor 4 rakaat bari madep ka kiblat fardu karena Allah taala hu akbar. Sanajan dina hate teu ngeureuteg eta, ari kereteg teh obrolan hate ngan teu ka kuping gitu nya. Tah eta kereteg ngaranna. Aya sajeroeun kereteg nya eta tujuan. Urang nyokot sangu tina piring, tujuan urang rek ka manakeun ye? Rek nabahamkeun. Sok ku urang dikeretegeun ieu sangu rek diasupkeun kana baham dina jero hate teh. Ieu sangu rek diasupkeun kana baham, ieu sangu rek diasupkeun kana baham. Ayeuna rek nyokot deungeun sangu, ayeuna rek nyokot bala-bala. Dina hate sok galeco kitu tara? Tara, tapi urang lancarnya gara-gara boga naon ye? Boga tujuan. Dina hate urang boga tujuan rek nyiuk sangu, boga tujuan rek ngahuapkeun sangu tanpa ayana kereteg. Kahartos teu bedana antara kereteg jeung tujuan. Nya. Cenah urang ngereteg, ayeuna mah rek nyokot daun sampe nyokot, ayeuna mah rek nyokot sambel nyokot. Tah eta bahasa ngon gerentes hate nya kereteg teh mangga-mangga wae, urang mah rek nyokot sambel, urang mah rek nyokot sangu. Tah ngan masing teu dikeretegkeun ge da boga tujuan teh. Bari ngobrol ge geuningnya, bari galecok lancar we ieu mah gitu tah. Gara-gara boga naon? Boga tujuan. Tah tujuan eta teu kudu dikeretegkeun ku hate. Dina dahar ge geuning lancar. Tah dina salat oge nu ngaranna niat teh sapertikeun kitu. Anu jadi niat nama tujuanana. Sanes naonana? Sanes keretegna. Ngan kereteg ngabantuan urang pikeun naon? Pikeun ayana tujuan.